Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangu di sareng simkuring Mang Ian kidemang gunung halu tia geningan anu kasep anu manis anu kempot cek ma eta oge dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda, dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang palawargi sadayana atau mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya robbal alamin. Dina waktos ieu simkuring sejan neraskeun hanca anu lami nya tos katunda nyaeta dongeng saninten emas. Masya Allah ya matak doakeun pengarangna ya. Doakeun sing dilancarkeun sing disehatkeun atuh pamugia ieu karyana sing janten ladang amal kanggo anjeunna pamuka panto-panto kabagjaan panto rizkinya panto-panto kaberkahan. Da hari urang dina kasab mah kudu mencintai ya anu matak ngabeungharkeun mah lain hasil kasab kadang-kadang ti jalan nu sejen gitu nya. Nu penting mah urang cing hade pepelakan lobakeun bungahkeun batur da simkuring ge dina ngadongeng sanes kanggo milari materinya sanes kanggo milari hartos eta mah meureunan bonus gitu nya. Mun hoyong beunghar ku cara kieu mah pan urang teh manya di mana tapi yakin di mana urang resep ngabungahkeun makhluk Gusti Allah bakal ngabuka panto-panto rezeki ti jalan nu sanesna lewat makhluk nu sanes tah kitu gitu palawarginya hikmah tina ngabungahkeun batur ngahibur batur teh. Kumaha atuh salajengna ila lakon mah ya teh hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon di channelna Dongeng Sunda Mang ya. Namung satacana dilajeng kade ulah hilap nu tacan subscribe-nya di subscribe heula channel YouTube-na Dongeng Sunda Mang ya. Oke ulah hilap di like di komen ulah di skip iklananya sareng di share bagikeun saumpamina ngaros kahibur tiasanya wer takana nomor dana ieu teh nya sabaraha we saikhlasna etang-etang wewes gitu. Supados teu nyangkolong ting kana waktos hayu urang sami-sami ngabandungan ieu lalakon saninten emas bagian ka 45 karya Kang Rompis. Mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun Prung geus kitu kuduna enden hegar jeung Nyi Omah anu keur aluprek ngawarangkong di tepas imah kadatangan opat urang lalaki nu taya lian eta teh tua kampung jeung 3 baturna. Sampurasun pokna tua kampung basa geus aya di buruan imah. Rampes walon enden hegar katut Nyi Omoy meh bareng. Mangga kalebet cek Nyi Omoy gasik ngaku kasemahna. Tua kampung jeung 3 baturna arunggah ka tepas imah satu tas munjungan ka pribumi meh bareng anu opatan gugek dariuk dina bangku. Pok bae tua kampung ngawakca. Hapunten ieu teh boh bilih tos ngawagel kana waktosna oge kumawantun tumorojog tampala bewara ti anggalna. Dupi wastamah pundarman salaku kokolot atanapi tua kampung di lembur salaku tua kampung di lemur Ciheulang
tos sakedahna pun emang teh ngaroris kaayaan di ieu lembur. Ari kawit pun emang ti lembur singkil. Ti dieu mah teu patos tebih teuing eta teh ukur kahalangan ku dua pasir. Tah kunaon pangna pun emang sareng sanesna ngabujengan ka dieu. Taya sanes saur tadi teh pun emang teh kedah ngaroris kaayaan ieu lembur katut pangusina. Tah kitu pamaksadan pun emang teh enden. Teu sawios mang, abdi ge ngartos sareng tiasa ngamaklum. Sok sanos da acan ditalik oge, abdi bade ngaguar perkawis diri abdi. Ari wastama pun hegar, kawit ti lemur sirna. Pangna dongkap ka dieu teh, kaleresan nuju amungan disarengan ku Nyi Omoy anu gaduh ieu bumi. Walon den hegar ngareka carita. Kahartos pisan ku pun emang den. Namun satu acana tumaros perkawis anu sanesna. Pun emang nyuhunkeun widi bade nalung ti kaayaan di jero bumi. Tabe pun sanes kumawantun manawi. Ieu mah kawajiban pun emang salaku kokolot di ieu lembur. Pokna Mang Darman kawas anu miboga curiga ka den hegar katut Nyi Omoy. Mangga teh teuing moal ngawagel. Sakantenan bade ngagaradah sareng diri abdi oge. Moal wantun bah abdi mah. Walon den hegar ngagikik seuri, panuna ngiceupan ka Mang Darman nepakeun pangirutna. Puguh bae tumrapna ka Mang Darman matak reuwas jeung ato, hatena dumadakan pating sareblak dikiceupan ku nu lenjang. Pon kitu deui baturna anu tiluan, atra ti korona lok-lokan badi selondok, panuna meh teu ngariceut nompo kanu donto. Den hegar nuluykeun deui nyaritana. Bade ngaroris kaayaan di jero bumi mah, mangga teh teuing mang. Abdi di dieu mung duaan bade ukur pangawakan istri. Piraku oraman abdi wasa nyumputkeun jaluma. Namun abdi ge ngaraos binga, tos kadongkapan ku mang sareng nu sanesna ka dieu. Ke sakedap mang, Nyai ngadamel cai kopi sareng laluna kanggo para tatamu. Pokna den hegar ngareret heula ka Nyi Omoy bari ngiceupan. Mangga den. Hapunten ieu teh kasadayana dikanten heula sakedap. Walon Nyi Omoy surti, inyana gasik cengkat laju asup ka jero imah. Pok deui den hegar nyarita. Sateu acana ngaroris kaayaan bumi, abdi bade tumaros heula ieu teh. Dupi ti lemur ciheulang ka lemur cariang teh tebih kitu. Kaleresan abdi teh nuju nyungsipun bapa nu ilang 5 tahun kapengker. Lembur cariang? Ilaing apa lembur cariang Somad? Cek Mang Darman ngareret ka baturna anu ngaranna Somad. Ari apal mah henteu ngan kuring teh kungsi ngareungeun ieu teh lembur cariang wawahan kademangan Cigasong asupna kana Kabupatian Cagak tah teh Mang. Lamun teh mah disorang ti dieu bakal meakeun waktu sakira sapoe moket. Heungan sakitu kanyaho kuring mamang. Temal Somad ngajentrekeun ka Mang Darman. Bo, jauh pisan geuningan. Tah kakuping ku den nyalira. Lemur cariang teh kalintang tebihna apanan. Janten maksad den teh bade ngabujengan ka ditu. Pokna Mang Darman panuna nutup ka den hegar. Nuhun Mang, ngadang wartos mah pun bapa teh nganjerekna di lemur cariang. Anu janten musababna mah pun bapa anu waktu sarita jenengku di lemur bade aya anu ngarogahala. Antukna mah pun bapa teh kabur ninggalkeun lemur sareng ngecageun kalungguhanana. Pon kitu deui kaboju katut ka murang kalihna. Anjeunna luas ngantunkeun awahing ku baluas. Abdi salaku putrana teu boleh melengik. Emut bae kanu janten Rama. Hadi goreng oge keukeuh bae ka sepuh abdi. Anu janten cukang lantaran gelarna abdi ka alam dunia. Hal eta pisan nu janten marga lantaran dugikeun ka abdi jeung karti bumi mapayan ka unggal lemur milarian pun bapa. Walon den hegar atra beungutna alum ngemuka sedih. Den hegar pinter pisan nyandiwarana sangkan anu sejen ka pangaruhan ku caritaanana. Tua kampung katut tilu baturna ukur bating hariul ngerasa kagagas ku caritaan den hegar. Telila di antarana
Nyi Omoy geus kadinya deui bari mawa Cikopi jeung lalauhna sepancau katut sepan sampe. Sok ditunda dina meja. Mangga ngaleut kadinya. Pokna Nyi Omoy galeh geh nakeranan. Mun sok kadinya mang, oge kanu sanesna mangga dileueut. Mung hapunten mung sakieu buktosna giningan. Cek Den Hegar nyambungan caritaan Nyi Omoy. Mangga Den, ditampi ku pun Mang. Walon Mang Darman bari ngarongkong kana gelas Cikopina. Anu sejena ge sarua kupkop kana Cikopina, pating rargot bari sakapeung ditiupan heula. Kitu deui kana lalauhna, pating celenun teu ngadago dititah deui ku pribumi. Atur nuhun pisan Den, katampi pisan pangangkeunna. Salajengna pun Mang bade pokna Mang Darman tekebat dumadakan inyana renghap ranyug gawas anu eungap panona tangka molotot. Ambekan Mang Darman beuki ngahanju, dadana diceklan kudua leungeunna bangun kacida nyerina. Kunaon Mang? Pokna Somad ngerasa reuas bari gasik cengkat. Ngan samangsa rek muru ka Mang Darman, awak Somad ngagubrag manten, sungutna calawak mata ngaburileng badis kasibat. Pon kitu deui dua baturna, meh babarengan pating galubrag bari nyareklan kana dadana. Mang Darman jeung tilu baturna pating galoler dina papan, opatanana adug songkol nahan kanyeri anu kaliwat saking. Golok, tina sungut anu opatan teh kaluar getih lalambaran, getih ulawuran minuhan beungeut katut awakna. Anu opatan terus bae adu glajar bari gegerungan, teu sirikna guyang getih mata kukurayeun anu nenjona. Tete lah Mang Darman jeung baturna teh geus dibaruang ku Nyi Omoy, Cikopi katut lalauhna anu diasupan sabangsaning racun anu kacida matihna. Ieu manusa teh kudu gancang diberesan Omoy. Ngawayaga bisi aya jalma lian anu nangeunankeun. Pokna Den Hegar rindatna ngadadak pikasieun. Nyi Omoy tibang unggeu. Ngan sakiceup atuh wujud Nyi Omoy teh geus robah jadi makhluk pikasieun. Buuk Nyi Omoy ngariring kiwik, leungeunna lalonyang ari kukuna rangwa sareukeut. Beungeut Nyi Omoy jadi karijut, palebah sungutna rangeteng ku sihung, panon Nyi Omoy bolotot atra ngagebur hurung. Meh teu katuturkeun ku panenjo, kuku anu sareukeut teh geus ngubetan beheung Mang Darman katut tilu baturna anu keur gugulingan bari jeung guyang getih. Seret. Kadenge koceakna Mang Darman nalika beheungna sapa tina awakna. Sirah Mang Darman ngakulutuk marengan getih nyebrot tina beheungna anu buntung. Awak Mang Darman kekerejetan, inyana keur ngalepaskeun nyawana. Cereb, kuku Nyi Omoy geus nanceb kana palebah dada Mang Darman. Brek, jajantung Mang Darman dikorowot ku Nyi Omoy, dijamret satarikna badis kasato. Jajantung anu pinuh ku getih langsung disamualkeun ku Nyi Omoy, sungutna calawak cewau mata kinggiapeun. Dina waktu anu ngan sakeudeung, tilu baturna Mang Darman sirahna geus baruntung sarta jajantungna geus dikorowot ku Nyi Omoy, bau hanyir getih tangka ngaun-ngaun pating harieuk mata ngurel kana angen. Den Hegar ukur nyaksian ketakna Nyi Omoy, panona nengetan kana waruga anu pasolengkrah taya huluan. Samangsa Nyi Omoy geus rengse nyokotan jajantung anu opatan, Den Hegar gancang ngibaskeun leungeun katuhuna. Barasat, aya cahaya beureum ngabarasat tina dampal leungeunna. Eta cahaya teh ngungkung kana waruga anu opatan, marengan leungitna cahaya beureum, waruga anu opatan ukur ngari lebuna. Sok geura sapukeun eta lebuna Omoy, gulukeun sarta piceun ka walungan. Pokna Den Hegar ngareret ka Nyi Omoy anu wujudna geus balik deui ka bihari. Mangga Den.
walon Nyi Omoy inya nagasi ka jero imah sakabeh kajadian anu tumiba ka Mang Darman jeung baturna Nyai Sungsang oge apaleun sok sanajan awakna dibakutet pon kitu deui panonna sarta bahamna ditutupan tapi ari ceulina mah geus tangtu ngadenge. Awak Nyai Sungsang atra ngadeg-deg awahing ku sieun geus bisa ngira-ngira kana kajadian anu tumiba ka jalma anu opatan. Tobat anu agung, teteh aya manusia anu teu geus taya ras-rasan badis iblis. Geus kieu kudu kumaha ketak aing teh. Pirakona manukur nungguhan ajaling pati di rogahala ku murid durjana. Salah aing keneh padu bae narima murid. Sok padahal manehna teh ngahajanya muni sangkan bisa ngelapati ka aing. Akamundi tulungan kuring. Kitu geurentes hatena Nyai Sungsang, inyana sasamat kalanceuk saguruna nyaeta Aki Muhdi. Ilmu rahayuning urip teh geuningan lain lalaurakeun. Aing sorangan gitu untuk ngayunanana. Tapi samemeh pae aing hayang panggih heula jeung si Akamundi. Duh, kumaha carana disangkan aing bisa leupas tina canggingan si Hegar iblis. Pangalos aing hiji get aya nu metu. Keke, aing tiasa inget kana caritaan pun guru mangsa harita. Lamun dina hiji waktu ngalaman kasoran sarta butuh pitulung ti balad sapaguron. Lamun teu salama kudu ngawatek ajian sabda sukma. Ieu pangawasa teh karasana kanu saguru saelmu sarta bisa nyungsi diri aing ayana di mana. Mugia bae ieu ilmu teh jadi cukang lantaran sarta diijabah ku Nu Maha Kawasa. Nyai Sungsang ngageurentes deui inget kana hiji ilmu pangwaris ti guruna na mangsa baheula. Teu miceunan deui waktu Nyai Sungsang ngawatek ajian sabda sukma sarta ditujukeun ka lanceuk saguruna nyaeta Aki Muhdi. Bismillah kersaning Allah. Insun amatek aji sabda sukma cumuk ti kaanggangan ngagero ku pangawasana batin mangka karasa kana atmana nur sajati cahaya ilahi cur mancur taya halang sir cipta manunggaling rasa aing si Sungsang ratuning bayu ngageuing mamara sukmana syahadat pangraksa ngawaruga sang kinayungan mulayaban. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cacap maca kalimahna Nyai Sungsang nyipta dedeg pangadegna Aki Muhdi. Kocapkeun deui Nen Hegar katut Nyi Omoy rengse ngawadahan lebu jasad anu opatan duana gagancangan ari ti dinya. Kacaritakeun kayaan di Kabupatian Pananjungan dina poe eta Aki Muhdi disarengan ku garwana katut palaputrana ngabujengan ka lemur bingbing
Iwal ti Raden Santika anu teu ngiring teh bilih ayana naon di Kabupatian Pananjungan. Kareta kuda aya kana duana geus ngadaragog di buruan imah, sarma katut para punggawa sejena pating bedega bari samagrang ku pakarang, teu lila di antarana sarerea geus arasub kana kareta kuda. Aki Muhdi sareng garwana numpak dina kareta kuda anu panghareupna. Ari Mahya kana kareta kuda anu kadua dibarengan ku Enden Ruminten katut Enden Putria. Sarma katut para punggawa sejena geus narae kana kudana. Dua kareta maju lalaunan ninggalkeun bumi Raden Santika. Gancangna carita dina wanci lingsir, dua kareta kuda anu dikawal ku Sarma katut para punggawa geus anjog ka lemur bingbin. Urang lemur bingbin tangka caruring hak bari ngidikeun kana kareta kuda anu keur maju lalaunan mapai jalan lembur. Urang lembur boga angkeuhan lamun anu datang teh pangagung luhung lantaran ningali sabubuhan punggawa milu marengan. Basa anjog ka imah Mahya, dua kareta kuda areureun di buruan, pon kitu deui Sarma katut para punggawa gagancangan tarurun tina kudana. Aki Muhdi kaluar tina kareta kuda dituturkeun ku nu sejena. Mahya ge geus kaluar tina kareta kudana dibarengan ku Enden Ruminten sareng Enden Putria. Urang lembur anu kabeneran araya di dinya ukur carolohok we ningali Mahya dibarengan ku para pangagung. Mahya leumpangna ti heula muru ka pelebah panto imahna. Satu tas Mahya uluk salam, panto imah ngulutrak muka merengan maentat ngelol tina lawang panto. Ujang? Pokna maentat tekebat, inyana kaburu reuwas ningali loba jalma anu marengan anakna. Nggak kalah lebat. Cek maentat deui atra tagiwur. Satu tas marunjungan ka pribumi, para tatamu arunggah ka jero imah, sarerea gugek dariuk dina samak. Pok bae Aki Muhdi ngawakca. Ampura mah, kuring datang teh taya bewara heula. Teu sawios-wios Aki, sok saneos mah teh ngaraos hemeng keneh manawi hapunten anu kasuhun rorompok mama mung sakieu buktosna. Walon maentat teu sirikna mamandapan kanu araya di dinya. Teu kudu nyarita kitu mah. Nganjang ka dieu teh hayang ngajak ulin barudak. Tah, ieu garwa Aki ngaranna Yurna. Lamun ieu budak Aki anu lalaki ngaranna Suntara. Anu awewe ngaranna si Nyai Laras. Sagedengun si Nyai Laras eta minantu Aki ngaranna si Nyai Ratika. Eta budak awewe anu duaan incu Aki si Nyai Ruminten katut si Nyai Putria. Kitu tah mah, Aki teh boga keneh kaluarga anu lawas teu patepung. Berkah ayeuna bisa ngariung mungpulung deui. Pokna Aki Muhdi ngajentrekeun ka maentat. Beuh, gaduh kaluargi keneh ku tante. Mangiring binga Aki tiasa lawung sareng sadayana di dieu. Naon atuh Ujang? Mate tiasa ngangkeun kepala tatamu. Walon maentat bari ngareret ka Mahya. Den Laras gasik nyarios. Teu kedah ngarepotkeun emah, katuangan mah abdi ge nyandak. Namun hapunten abdi bade ngiring popolah di dieu. Duh, asa ku harihaneun piraku aya tatamu nyuguhan nyalira. Mate asa isin ngadanguna Nden. Teu sawios keun perkawis popolah mah kumaha bae Nden. Ceuk maentat ngarasa era ku semahna. Ulah janten emutan emah, dasane sareng sasaha. Hayu bae urang sasarengan popolah. Hoyong ngariung tuang balaki cerakan di dieu. Nyai Inten, eta kemang sarma kunyal babawaan dina kareta kuda bawa ka dieu kitu. Saur Nden Laras deui ngareret sakedap ka Nden Ruminten. Nden Ruminten tibang unggeh bari gancang cengkat disarengan ku Nden Putria. Basa babawaan geus aya di imah, Nden Laras sareng Nden Ratika enggal bae popolah di pawon dibarengan ku maentat.
kitu deui Enden Luminten sareng Enden Datika sami ngiring popolah didinya. Ari Aki Muhdi nyilang heula nempo imahna disarengan ku garwana katut putrana nyaeta Raden Suntara. Ari Mahya nyilang heula nepungan tua kampung ka imahna. Mahya rek ngabejaan tua kampung lamun dina poe isukan urang lemuru kudu digarawe deui ka leuweung puncak. Gancangna carita dina wanci mengok atawa sakira jam 3 sore kadaharan geus ngajagrag di tengah imah teu loba deui anu kapicatur brak bae sararea dalahar ngariung balake cerakan. Pon kitu deui sarma katut para punggawa sarua dahar babarengan ajan teu milu ngariung di dinya. Basa peutingna Aki Muhdi medar lalakon ka Maentat kabeh diguar ku Aki Muhdi ti jaman bihari tug nepikeun kadanget kiwari. Maentat anu ngabandungan lalakon Aki Muhdi ukur colohok we bari jeung gogodeg. Maentat teu boga panyangka lamun Aki Muhdi teh hiji pangagung anu kungsi jeneng bupati di Sampalan. Maentat ngarasa reueus anakna bisa babarengan jeung Aki Muhdi anu sakitunya ahna ka Mahya. Dina wanci sareureuk kolot Mahya bebeja kanu araya didinya rek init heula ka leuweung puncak. Mahya ngerasa melangkah sobatna si Kaja anu sosoranganan di leuweung puncak. Basa ngadenge Mahya rek ka leuweung puncak Enden Luminten ngajebengan ka Mahya geus apa lamun Mahya teh bakal lawung jeung Riri Wadarsi. Kadikna sering istighbar di leuweung puncak mah bilih kasibat kuno garemol ke. Pokna Enden Luminten nyindiran ka Mahya basa duanana aya di pawon. Sok kamana wae ari nyarios teh saleresna pun Kang teh melangkah Kang Kaja pilih bae kumaha onam. Walon Mahya atra beungeutna bareube. Waduk guludug anu jantre mah sono kanu dontotos lamit teu ngupepangnya. Panon Enden Luminten ngadila ka Mahya. Ari Mahya ukur nyerengeh seuri teu wanieun di cumarita bisi bae beuki manjang. Pamirsa sadayana waktosna geuningan parantos teu nyekapan deui nya. Aduh, alhamdulillah diteraskeun oge nya dongeng saninten emas pan urang sadayana teh sono ka Riri Wadarsi. Da imah fiksi tah nya balawari sadayana. Bagja pokona namanya. Sakali deui urang doakeun Kang Rompi sebagai pengarangna sing disehatkeun sing dijemarkeun rezekina nya luar biasa karyana ngahibur ka urang sadayana sing janten ladang amal nya kanggo anjeunna. Oke urang doakeun sadayana kulawargina kaleresan sakedap di bade nikahkeun murang kalihna nya ieu Kang Rompis teh. Keun kitu da kapungkur oge dongeng teh kantosnya diren waktos Ratu Jin Toloheor mau sabaraha sasi eta mah nya teras nugulis di Pasir Ipis kantos liren namina oge anjeunna kan gaduh padamelan sebagai konsultan teknik sipil nya dan tentu fokus dina ngarang eta mah hobi anjeunna we kitu dina selang-selang waktos damelna gutrut ngarang gitu nya margi kitu urang apresiasi ku urang sadayana nya kanggo Kang Ropis. Cag urang tuna di Hanyuang siang urang teu di handeuleum sieum paranti nyokot ninggalkeun
mangsa datang ka sampeur deui. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.